kenapa mesti pusing? Bodrek ada. Kamari teh kan urang teu boga duit, Mas, teu boga we duit. Kebeneran kamari teh si Manor teh nya. Pan ngalah cengek. Urang teh bebantu. Cengek itu bukannya cabe. Cabe urang teh Cabe bebantu. itu bukannya lombok. Tah ai urang geus balik ka imah teh kan urang teh dibere ku si Manor teh cengeknya. Ai pamajikan teh nanyakeun duit. Ya iya. Ai cek urang, pan urang ngalahna ge cengek lain ngalah duit. Wajar kalau pamajikan ngerengek. Mentak ngomong pamajikan kayak penting mah cenah ge arek dibere. Bere naon deui? Naon urang bingung. Katanya buat lalat ya itu. Bedane buah ya. Kan sedangkan kowe kan wis duwe buah nang omah. Sedangkan kowe kan wis duwe buah nang omah. Urung. Ya wis wae lah buah dadah. Alhamdulillah Mas, anu mah berat badan teh turun euy. Kamari ditimbang 5 hiji, ayeuna genep 3. Nya ayeuna mah sarua wae jeung teh esih ngadaharan semur hordeng we. Semur hordeng. Apa namanya semur kai lah semur kai apa semur bambu teh na. Rembung. Daging teu kabeuli itu dah Mas. Lain dah kebeli juragan daging. Tergantung dagingnya daging apa maning. Eta mah ngajualan hungkul. Jualan apa jualon? Jualon. Ini buat makan orang kan? Iya. Waalaikumsalam. Wawancara. Nah, udah untuk porno sama panjang salati. Katanya buat lalat ya itu ya? Ada panjang salati karena kawan. Obat kuat. Manis ya? Kurang mah balsem. Manis ya? Tadi kamari atas meser 30.000. Tati taku ibu negara. Tadi baru rum, harejan ngaran lu. Atau lo kurang nganyuk mah wibawa tuh bos saya. Tinggal nu simbah karoneh deh, mah kamari harejo mun baru rum. Padi mah pamasihan sekabi oge. Ya mah anu jaga sorangan. Berenang si Mas teu bisa bulan madu. Asur kau. Tah, buka po. Rek meuli daging, mana ngagoreng make teh gaji supaya tiga di warung. Iya teh serundeng. Serundeng. Gratis ya. Iya ku abdi pada di PC 50.000 sih mah tadi pikeun. Silakan.